ambi di ayun-ayun kekasih indung di neleng-lengku gerak gede gerak jaluk jugjangku gerak pakayakeun indung biasa di bayangan hidup aya samping anu ngampar 7 lampar eta teh siloka banget siloka bacai kanggo hidup di payungan hidup aya apa anu dinten ayeuna diwakilan kupun rangka leres anu nyandang palita eta teh mangrupikeun siloka yang apa teh anu nyaangan lengkah hidup di kawit hidup lahir gubrak ka ieu dunya tugikeun ka dinten enjing hidup bade di istrena bager di sagedeungan hidup aya ibu aya mamah bager anu ngais gitu hidup kungsi di ayun ambil ku indung hidup kungsi di ayun utang tina poe anu 7 salajengna mangga beratiuk eta lilin ieu teh siloka yen tingawitan dinten enjing teh neng saha namina baget neng Rizka tos sanes deui tanggal lor mamah sareng bapak sareng mangga ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim mangga ditiup eta lilina bismillahirrahmanirrahim mangga kanggo salajengna mamah mangga gerak lesonkeun gerak urang sadaya imam urang sadaya yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para kulawargi sahabatna ulama nu aya di sabudereun ieu petempatan bau bilih ieu acara dirin simpuling saparakanca di lingkung seni Anggaraksa Kecamatan Sukanagara sejak Dewi dina kandungan urang diabing di jari kudu janten indung nu sakitu beratna indung nu sakitu ribuh dan dikandung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da ucapkan istighfarnya bagus astagfirullahaladzim 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 toskeun ku agama urang nyatana agama Islam sujud teh kedah kanu agung ka Gusti nu Maha Suci namun Allah moal ngaridoan moal ngahapunten hiji jalma upami ibu ramanah teu ridho kana janten anakna ku kituna mangga gereciu dampal sampean indung hidup mamah mugia mamah ninggali tiasa ngapunten tina sadaya kalapatan anu janten putra nu maseuhan raksukan salira
dinampi karena kanyaah sareng kadeudeut ti mama kadir abdi. Mama hapunten abdi. Abdi sering ngarahutan ka mama, ngarepotkeun ngahesekeun ka mama. Katampi mama, kanyaah mama, kadeudeut mama. Katampi beral anaki cimat awaki pupunin hati mustika mama dipaweran. Katampi geus ku mama didoakeun pisan, mudah-mudahan hidup dina dinten Injil dina ngalaksanakeun akad pertikahan sing aya dina kalancaran. Kalian hidup sing aya dina sing jantan istri anu soleha, istri anu kurota ayeuna atas cekapan. Abdi selamat geus anu janten saksi tuang rama dugi gandung ultak nyawa beak urang jeung petinda paripaos nyiar kipaya nyiar rezeki pikeun hidup jeung keluarga geus suami garawasu tapi dapat astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Ya Allah, mudah-mudahan abdi bade mundut dihapun kana jadi rama estuna hoyong ngahapun kana janten bapa mudah-mudahan cidudugikeun ya Allah ngajaki kehormatan keluarga mangga sami genatium eta napa sampean rama bayangkun ku hidup ieu gegetos rama hidup geus ieu tanggungan bapa anu saestu nu ngayoga jadi tandon keluarga sareng panutan abdi sekali ini apa kakak nyugukeun dihapunten abdi geus anak kini anak apa di pawenangan kembang saja apa tetapi ku apa geus apa naon nabi tengah hapun kana janten putri negriska tadi hidup ke apa dan tengah setua kamu dinten enji insyaallah gelis billahi ta'ala najan berat kudu pisah dalam dikumaha fitra hidup kudu lagi rapi beral anak ki adik akak anak akak geratean takal kawancaan kamu hidup geratean para hupaniatan anu sakit saya geus mudah-mudahan ku akan didoakeun hidup
dina rumah tangga ulah gancang ropoh, ulah gancang rapuh. Udah. Sing refer api geus singkat cai jadi sarua kadarat dari salapa di apa hidup cing jadi keluarga anu sakinah mawaddah warahmah nitip di akak sareng ti mamah tadi geus jadikeun rumah tangga anu awal sareng nu terakhir nitip eta ti akak geus berang anak apa doa apa nyalakan kamu hidup salawas gelis suhu berdoa nu saestu terjadi akal gelis mangga gara rangkul akal bagi berang penting apa mana juga umpanya kubun ayah rai wah mangga sakit doa untuk menjadi ayah menjadi kakek gelis salah jenang ti dua paminta maka ucapkan diri sang anjeun bageul mohonkeun ti doa mudah-mudahan hidup sing janten kulawargi anu sakinah mawaddah warahmah sing janten istri anu solehah istri anu purna ayu serta kepercatan kamu nyirama tata caranya kamu nyiraman mah sapertos biasa pandangan katuku nyepengan sibu pandangan kensa nyepengan bun-bunanana sineng sadacana cai dikucurkeun panuhun didoaan heula mangga doana mah bade nganggo bahasa Arab lalu sae barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khair atanapi bade ku bahasa Sunda ge Allah mah lakum kuninga wa karena pandangan mudah-mudahan sing cahaya doa mama di Adi Asun doaan mudah-mudahan ya dijawab Allah Subhanahu wa ta'ala surga di nama doaan cium
Ya.
Alhamdulillah